Matak lalaki mah boga tugas. Naon tugas lalaki? Merena pako lahir, merena pako batik. Matak bener cek filosofi Sunda disebut sawer panganten. Naon maijah? Kubawelna. Filosofi Sunda maka jeung aya sawer. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Mana wur teh mana? Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili. Omat Asep ulah lali patokan tina agami. Asep mimiti di deka mana ieu? Asep mimiti di wuruk dangukeun kudua cepil simpen di manah nu jembar. Ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit. Panyeter ka dieu. Nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat. Boro ibu hajat kaburu amin ya. Wur awur kembang malati, wur awur kembang kasturi. Wur awur kembang kaheman. Sepuh damah araraneh urang dia nya. Wur awur kembang malati, wur awur kembang kasturi, wur awur kembang kaheman. Palebah mana pelajaran anak? Palebah. Toh, ieu mah 100 gede mah. Pisakeun ah. Oh panganten. Ai pamegeta tos di dieu. Teu meunang ngaluarkeun duit sasen belas saketip lamun can izin ti salaki. Bieu izin heula teu? Izin. Oh lamun diizinan tajeng ujang sakalian.